Para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kesehatan dohir sareng batin. Tong poho ka para sadaya dukung ya channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Carita Kunti jeung tukang sado. Kacaritakeun di hiji peuting aya tukang sado nu ngaranna Mang Udin. Mang Udin biasa sok mangkal di pasar. Mang Udin teh rencana rek balik. Derwe balik Mang Udin teh. Pas di tengah-tengah jalan, Mang Udin ningali aya awewe nuker nangtung di sisi jalan bari make baju bodas. Jaba buukna panjang nepi ka bujurna. Ku Mang Udin tidak ditanya. Da geuning bunga, jalan sepi, aipek aya jalma. Aduh, meni asa aya batur, nya ditanya we ku Mang Udin teh. Cek Mang Udin teh nu mawa sado teh, "Neng, bade ka mana wengi-wengi kieu?" "Bade ka Bojong Lopang," jawabna teh. Tuluy singkat carita eta awewe teh milu jeung Mang Udin ka kampung Mang Udin. Sabab rek ka kampung Mang Udin teh ngaliwat ka kampung nu rek dituju ku awewe eta. Pas nepi ka Bojong Lopang, awewe eta turun bari ngasungkeun duit 20.000. Ai cek Mang Udin teh, "Neng, sawios atuh," cek Mang Udin teh. Cek si awe eta teh teu loba carita bari indit kana rungkun anu poe. Barang teu lila Mang Udin kaget nempo duit 20.000 tadi rubah jadi daun kararas. Bari mangagugurutu Mang Udin nyarita dasar kuntilanak. Teu lila si awewe eta bijil deui tina rungkun anu poe bari nyarita, "Daripada amang mah tukang sado."